Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamal wa karrama alaina bis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim ma alatnahum min amalihim min syai'. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifan jaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para masyayikh, para asatid, para muallim, muballigh, mubalighoh, qori, qori'ah, para pemangku manaqib di berbagai daerah, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Insya Allah mudah-mudahan dugi ka berbagai negara, mudah-mudahan nuju ngalaib sadaranya kalayan sadayana anu ngiringan di acara di mana wae, khususna nu ngariung ngumpul sadayana nu kempel di haflah mubarakah. Mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana dibarokahkeun yuswana, dibarokahkeun kasab rezekina, dibarokahkeun perjuangan mulyana, kalayan dibarokahkeun keluarga sadayana sakinah mawaddah warahmah, kagungan panghaturan timantena putra putri cucu cicit anu soleh solihah berakhlakul karimah, kalayan sadayana diberikan puncakna, sadayana perjuangan, sadayana kahoyong diabadikan ku Allah sehingga dugi kana ketetapan Allah barokah salamat dunia sareng akhirat. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama, secara syariat urang sadayana tos ngempel di tempat anu diperjuangkeun ku Bapak Ibu sadayana, kalayan sukacita, kalayan sukarela sadayana, berbagai keahlian, berbagai cara, tapi sami sadayana ngagumantukeun diri ka dat Allah nu maha sagala-galana. Bari sadayana sami-sami tujuanana hoyong mencapai ilahi anta maksudi waridho kamab lubi a'tim mahabbataka wa ma'rifataka. Eta sadayana mudah-mudahan dugi kana pilis ketetapan ku Allah dihaturkeun secara dohirna ka urang sadayana
Allah parantos ngawidian lisan urang kedah ngaoskeun ngalapadkeun kalimah la ilaha batinna. Mudah-mudahan ieu lamun surdina ilmu thariqah pidaus Sultan ieu nu aya dina ruh Bapa, nu aya dina lisan Bapa tos digilirkeun frekuensina. Lamun tadi mah kul min afwahil am, tina lamai-lamai anu biasa-biasa, datar-datar saja, biasa-biasa saja, tidak ada pengaruh apa-apa dalam kolbun, dalam jiwa, tapi ngalangkungan niat Bapa anu sahih yang benar, tujuan yang benar, akidah yang benar, insya Allah bakal dilebetkeun kana pidau Syekh Sultan, lebet kana min afwahir rijal. Mudah-mudahan jadi kaluarna tina lamai-lamai pilihan Allah. Amin. Bapak ngariungna pilihan Allah, lisanna ge pilihan Allah. Teu istri teu pameget rijal di dieu mah jadi rijal pilihan-pilihan Allah, wali-wali Allah, jago-jago Allah. Allah mihaturkeun dina Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Pamaget istri rijalullah, pilihan-pilihan Allah nyaeta anu teu katundukeun ku berbagai nikmat-nikmat anu ku Allah dihaturkeun kayaning harta, benda, ilmu, popularitas, jabatan, apapun itu hakikatnya pemberian Allah. Tatkala ditaroskeun kana salira Bapa, dihaturkeun ke mangrupi anugerah Allah, dihaturkeun ke hamba, akan bagaimanakan. Tapi alhamdulillah Bapak dongkap, Ibu dongkap, ternyata teu matak jadi hahalang anak pamajikan, ilmu, jabatan, popularitas, segala sesuatu, karena itu semuanya ada penentu, ada pemiliknya, yaitu Allah. Maka tatkala Allah melimpahkan itu semua kepada hambanya yang Allah pilih dari afwahil am kepada afwahil rijal, maka bagi afwahil rijal tetap aku adalah engkau tujuanku, engkau sandaranku, engkau adalah cita-citaku, yaitu ilahi anta maksudi waridhoka maqlubi abdin mahabbataka wa ma'rifataka. Mudah-mudahan suhunkeun ka Allah da bakal aya atosanana urang teh moal salilana, moal eueuh tungtungna bakal aya tungtungna, moal megar-megar acan bakal aya atosna. Mudah-mudahan sakumaha pidauh arif billah salah sawios maqalah nu dihaturkeun dina kitab Minahusanya al arwahu mujannadat, ruh-ruh itu yang dihimpunkan. Pama ta'arofa sahawae anu saling mengenal ke waktu hirup di dunyana, maka iktalapa bareng engkena. Mudah-mudahan sareng nu name dihadiahan ku Al Mukarram name dina tawassul, sareng sadayana sareng dihadiahan nuju urang dipimpin hataman di dunya tos aya sinyal anjeuna yen Bapak itu adalah frekuensinya sama dengan mereka. Mudah-mudahan para ulama billah, ulamaul ilmi, bahkan dupikana waliyun min auliyaillah, bahkan min auliyaillah, tireng-rengan para kekasih Allah. Mudah-mudahan akhirna mujannadatun dihimpunkan tatkala Bapak tos seep jatah jam tayang di alam dunia. Ya Allah, betapa sukacitana lamun urang keur jauh paningeungan, keur serba rampang rempung geuber, kumaha keputusan urang ieu di barjah pertama bade meniti menuju ngantos alam akhirat. Ternyata nu ngantosan Bapak Ibu sadayana insyaallah min ahlillah, min ahli la ilaha illallah. Eta kumaha teu bahagiana diantosan. Mudah-mudahan husnudon billah nu ngantosanana saha, yaitu waliun min auliyaillah nu dijadikeun sultanul aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Zailani qaddasallahu sirrahu. Itulah di mana eta jaminan akan surga Kanjeng Nabi
yuhsarul mar'u ma'amman ahabba, buat dikumpulkan jalma teh sarta nu dipika cinta. Maka mudah-mudahan muncul cinta ka para ahlullah urang, cinta ka para kekasih Allah. Dan naon nu diaoskeun ku bapa eta teh nu diaoskeun ku para wali Allah, naon diaoskeun ku ibu eta teh nu dicarioskeun, nu diucapkeun, nu diyakinkeun, kalayan diahlakkeun ku para anbiya wal mursalin. Sakumaha pidau Kangjeng Nabi, afdhalu maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Diteraskeun ka dituna, wastagfir jeung sok minta dihampura lidan bika pikeun dosa anjeun. Dosa-dosa naon? Dosa wah teu kaetang leres rupi-rupi dosa, tapi di antaran teu kaetang sakitu lobana dosa urang numpuk anu teu aya tandingna. Maka ada dosa yang lebih dahsyat beratnya yang dan agak sulit kita untuk mendobraknya, yaitu dosa naon? Saya sultan didinya nakwilkeunana nyata lidan bika ayana lidan bi wujudika, nyata dosa wujud anjeun di mana wae keur kumaha wae eta sok mimilu wae, keur salat ge milu, keur puasa ge milu, keur ibadah haji umroh ge milu. Naon wujud? Rasa diri hebat, rasa diri kuat, rasa diri bisa. Maka tatkala mayun ka Allah, tatkala wujud urang masih dibabawa mah pede we jadi juladeug gitu, lamun suruh bahasa orang Sunda mah menghadap Allah. Padahal urang tatkala mayun ka Allah teh kudu menggugurkan diri kita, menggugurkan semua atribut yang ada di dalam diri kita. Lamun dina kitab kudu nyuman mah kahla niadul qaul kae taroh. Sok copotlah tarompah kebesaranmu, copotlah tarompah merasa kekayaanmu, copotlah terompah-terompah sandal-sandal merasa wujudmu hebat, merasa wujudmu kuat, merasa wujudmu pintar, merasa wujudmu eksklusif, eksekutif dan sebagainya. Itu semua bukan milikmu, tapi itu semua adalah kasih sayang Allah yang Allah titipkan kepadamu. Kenapa kamu masih membentuk diri dengan itu semua, padahal yang di hadapanmu adalah pengatur, pemberi dan penentu. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Tembus kana rasa, tembus kana dada, tembus kana bayah, kana jantung, sumurambah kana bayah, nyaliara kana rasa. Didinya era parada di hadapan manten anu maha kawasa. Nah diri di kamari mah calutak kabina-bina tepuguh rasa, mata dudumpak sisiku tatajong geus teu karasa dosa, kadituna sulit ati belang bayah hayang ngomongkeun batur teu rasa dosa. Maka tatkala kituna can aya hadir, can aya hadir kemahabenaran Allah dalam jiwa. Tatkala hadir ngaleketei satu leketeian gerakan jiwa aya rasa nu eta, maka berbanding ibadah antara jin, berbanding ibadahnya jin dan manusia sedunia. Ya Allah, itu dahsyatna ketauhidan yang Allah titipkan kepada hamba. Jadbah namanya, yaitu jadbah ruhannya, jadbah ilahiyah. Tatkala jalmi nuju ngaoskeun la ilaha ataupun yang ingatannya karena la ilaha illallah di mana saja berada hidup hatinya itu, maka itulah jadbah ilahiyah. Allah eta mah tarikan ilahiyah bager nuku Allah dihaturkeun. Ret dijat sagala-galana musnah diri lebur naon-naonan geuning ngan malulu kanya kadeudehan jeuna ret kana diri. Berapa banyak rezeki Allah yang telah Allah berikan kepada kita, tapi kita sia-siakan. Tidak ada pengaruh hubungan kita dengan Rabb. Padahal Allah sebelum kita mendoa, sebelum kita memohon telah terus memberikan, teu pernah putus latif Allah ka urang. Mata kitu kuduna nyebat ya latif teh atuh sabulan sakali, teu sabulan sakali atuh saminggu sakali nahotama. Kedah nama menjadi akhlak dalam jiwa urang. Sifat latif Allah teh terasok turutan ku urang. Mudah-mudahan naon-naon nu mahana nyaahan nu maha deudeu
tatkala dikrullah lebet dina ruh bapa. Ruang gerak ruh pertamanya itu ruang gerak jismani, wahanutur ruhil jismani, tatkala ruh sudah digerakkan dengan gerakan dikrullah, maka ada rasa-rasa itu hidup, maka karasa jeung katarima ieu kanya Allah. Hirupna kunaon? Ku dikir. Dari teu eling rek kumaha ngarasakeunana leres Pak. Rek kumaha resepna da eueuh elingna. Ku ayana eling maka eling itu teras, semakin bermakna, semakin mendalam, semakin bermakna, semakin penuh penghayatan. Tatkala sudah penuh penghayatan, itulah dikir hobi. Anu kadituna bapa sabada bapa gunung catur dina dirina, dialog suci dina jiwana, lain kurasa bapa, tapi ada hubungan antara nur tawajjuh jeung nur muwajjahat. Nur anu ku Allah diciptakan untuk menggapai dan menghantarkan makom asbab kepada Allah, itulah nur tawajjuh. Cina ngadeuheut eta maka Allah. Aya nur muwajjahat, penerimaan nyaeta sambutan di Allah. Mudah-mudahan sadayana disambut ku rahmat Allah, disambut ku pitulung Allah, disambut ku berkah Allah. La ilaha illallah. Didinya teras naik eta panginten di antawisna simbol-simbolna mangga sadayana nu aya ayeuna di alam dunya ku urang nu kareret, nu karasa, nu karampa sae eta dikir teh fungsikeun sina hirup. Tatkala dihirup akan memunculkan ketauhidan. Tatkala hirup rasa dikir, ku dikir di dinyana bakal menghidupkan ketauhidan. Kamana we nauhidkeunana kana maha bageurna Allah, kana maha deudeuhna Allah, kana maha pengampunna Allah, kana maha penyayangna Allah di dinya. Maka di dinya ad-dzikru nikmatun minallah, bahwa dikir teh nikmat yang teristimewa, nikmat yang tersempurna, nikmat yang terindah yang Allah berikan kepada hambanya. Jelas geuning akang teu kaya karasana. Dikir si dikir tapi kunaon nafsu beuki ngaberung sok aya nya praosan kitu. Tapi dikir abi ngucapkeun, diusahakeun nah hate inget. Diusahakeun teu acan tembus bageur kana puandi mata hate. Lamun tembus kana puandi mata hate, sungguh dirinya akan merasakan nikmat bersama Allah, akan merasakan nikmat dimanapun juga bersama Allah. Maka komo bade ka Mekah, komo bade ka umroh, insyaallah didinya bakal ngaroskeun naon doa nu ti kamari dina manasik haji ku urang diaoskeun, Allahumma antas shahib fi safarina hadzal birra wal taqwa. Ya Allah, salira anyarengan dina perjalanan abdi karasa terus tembus deui kana batin, tembus deui dugi kana sir. Geus dina siri mah wapi sirri ana saur Allah, dina sir anjeun mah kaula. Maka lamun geus dikir nepi kana sir bapa moal bangkok sina mah moal memungkiri segala-galanya adalah milik Allah, dari Allah. Insyaallah luntas di sir nya ieu mah gambaran-gambaran. Maka di kiatan ngalangkungan riyado, ngalangkungan urang netepan sunat, mudah-mudahan radiasi netepan sunat teras mengkristalkan hati urang jadi nurani, jadi ruhani, jadi puadi, jadi sirri kadituna banglas narawangan lir ibarat lempang caang 14 caang teh papadana. Yo ya Allah bihaq la ilaha ngalangkungan mangkobah sesultan aulia, ngalangkungan barokah ku Allah diaturkeun ka sesultan aulia, diaturkeun deui ka bapak ibu abdi sadayana amin. Ngalangkungan karomah barokah rahasia, berbagai rahasia karomah diaturkeun ka Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu, diaturkeun deui ka bapak ibu bapak sadaya amin. Nyata wa amiddana bil asroril lati audataha ladai eta doa mudah-mudahan ku Allah diaturkeun mangkobah
naon dihaturkeun ka para wali Allah, dihaturkeun deui ka para bapa. Itulah ta'arofa namanya, bersama-sama mengenal teh lain kurcik beja, lain ihbar, lain khobar yakin, tapi tos dugi kana ainul yakin, hakul yakin, nyata karasana, nyata nempona. Ha tos dipastihan sapalihna nyata nempona, dusing dugi nepi kana nyata karasana. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Bil barakah kasih Sultan Aulia anu insyaallah kacanak sadayana para wali Allah, margi sadayana para wali Allah seakan-akan dina derajat kawalianana kaing panghaturan ti Allah sadayana ngaimam ka anjeunna. Bihaqqi la ilaha illallah. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biidznillah wa ridhallah. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biidznillah wa ridhallah. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biidznillah wa ridhallah. La ilaha illallah. Kirang langkung hapunten kasuhun, mudah-mudahan cariosan pribados manfaat ka pribados, manfaat kang sadayana. Ya Allah, abdi tos disarangkeun di alam dunia ieu nuju sami-sami menuju dat salira, mudah-mudahan fadl rahmat salira nyarengan abdi sadaya kalayan sarangkeun deui salira, sarangkeun deui sareng ieu hamba-hamba salira di surga salira. Ke amin. Kumang rupi fadl jeung rahmatna. Kirang langkung hapunten kasuhun, hatur nuhun, hadanallahu wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.